ونفعنا بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata jeung ari maqalah an nomor ka-14. An Hatimil Asami nu katampi ti Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Annahu sanyana itu Hatim al-Asam qala parantos ngandika parantos ngadawuh itu Hatim al-Asam, man saha jalma idda'a anu ngaku si jalma arba'atan kana opat sifat bila arba'atin kalawan teu aya opat bukti pada wahu maka ari pangakuanana itu si jalma kadibatun eta anu bohong. Man sahajalma idda'a anu ngaku si jalma ya opat ngaku opat perkara tapi nyatana buktina, maka eta teh jalma anu bohong. Man sahajalma idda'a anu ngaku si man hubballahi kana mika cinta ka Allah walam yantahi jeung teu eureun si jalma an maharimillahi ta'ala dina pangharaman atanapi diharamkeun ku Allah. Pada wahu maka ari pangakuana si jalma kadibun eta bohong. Kidbun eta bohong. Waman jeung saha jalma idda'a anu ngaku si jalma hubbal jannati kana mika cinta ka surga walam yatasaddaq jeung tara daek sodaqoh si jalma pada wahu maka ari pangakuana si jalma eta nu bohong. Waman jeung saha jalma idda'a anu ngaku si jalma khaufan nari kana sieun ku neraka walam yantahi jeung teu eureun-eureun si jalma ani dunubi tina ngalakukeun pirang-pirang dosa fadawahu maka ari pangakuana si jalma kibun
eta nu bohong. Hujjijat dihalangan naon annaru neraka bisyahawati kalawan pirang-pirang syahwat. Wa hujjijat sareng dihalangan naon al jannatu surga bil makarihi kalawan pirang-pirang pikangewaeun. Wal maqalatul khamisata asyarata anin nabi sallallahu alaihi alamatus syaqawati ari pirang-pirang cirina kacilakaan arbaatun eta aya opat pirang-pirang perkara. Nisyanud dunubi kahijina mopohokeun pirang-pirang dosa almadiyati nu geus kaliwat. Pohok kana dosa nu geus kaliwat. Padahal kamari dibahas mengingat dosa itu sama dengan menyesali atas perbuatan. Min ghairi nadamin bari teu aya rasa hanyakal alaiha karena itu dulu bil madiyah. Wahia jeung ari itu dulu indallahi mungguhing Allah Ta'ala mahfudatun eta anu diriksa. Ulah dipopohokeun dosa teh da anger aya catatanana ti Allah mah. Kuluna oge gewat menta hampura ka saha? Ka Allah. Wa dzikrul hasanatil madiyati nu kadua cirina kacilakaan teh nomor kaduana nyaritakeun kana pirang-pirang kahadean al madiyati nu geus kaliwat. Wala yadri bari teu apal si jalma aku bilang nah ditarima itu hasanah amruddat atau ditolak. Selalu membicarakan kebaikan dirinya, amal baik dirinya kepada orang lain tanpa disadari ia tidak mengetahui apakah amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Jadi ulah sok gumede jeung ulah sok angku pedah geus nyieun kahadean karena cantang tu eta kahadean diterima ku Allah atawa ditolak ku saha? Ku Allah. Cantang tu. Tilu wa nadruhu jeung ningalina si jalma ilaman ka jalma fauqahu anu saluhurna itu man fi dunya dina dunyana wa nadruhu jeung ningalina si jalma ilaman ka jalma dunahu nusahan peunana itu man fi dini dina agamana. Ya qulu ngadau asaha Allahu Gusti Allah Ta'ala aradtu ngamaksud atawa ngeresakeun kuring huka itu jalma tapi walam yurid ni jeung teu ngeresakeun si jalma ni ka kuring. Fataroktu maka ninggalkeun kuring huka itu jalma. Opat sikap perbuatan anu matak nyilakakeun tanume. Wa alamatu sa'adati jeung ari pirang-pirang cirina kabagjaan arbaatun eta aya opat perkara.
Dikru dunubil madiyati kahijina nyaritakeun pirang-pirang dosa nu ti heula bin nadami kalawan nalangsa wal istighfari jeung menta pangampura. Hiji tah hayang bagja teh kitu menceritakan kesalahan yang telah dilakukan, lain nyaritakeun kahadean dilakukan, tapi nyaritakeun kesalahan nu dilakukan bariku nyaritakeun teh sebagai bentuk penyesalan hanyakal jeung minta hampura ka saha? Ka Allah. Wa nisyanul hasanatil madiyanti jeung kaduana mopohokeun kana pirang-pirang kahadean anu geus kaliwat. Kadua tah tilu wa nadruhu ila man fauqahu fid dini jeung ningalina si jalma ka jalma nu sejen saluhureun dina urusan agamana. Opat wa nadruhu ila man dunahu fid dunya nyaeta ningalina jalma ka jalma nu sejen sahandapeun dina urusan dunyana. Wal maqalatus sadisata asyarata an ba'dil hukama katampi ti ba'dil hukama anna sya'airul imani kana sanyana pirang-pirang syiarna agungna kaimanan arbaatun eta aya opat. At-taqwa kahijina taqwa wa huwa fit ta'ati yuradu bihi al-ikhlasu dina ta'at ikhlas dina maksiat ninggalkeun jeung sieun. Dua wal haya'u jeung rasa kaera wa huwa jeung ari itu haya nauani eta aya dua rupa. Nafsaniyun kahiji era bangsa nafsani wa huwa jeung ari itu nafsani alladzi eta anu khalaqa anu parantos nyiptakeun hukana ladi saha Allahu Gusti Allah ta'ala tingkahna maha luhur Allah. Fin nufusi dina pirang-pirang awak kulihat tegasna sakabehna itu nufus mana kal hayai seperti rasa era min kasfil aurati dina mukakeun aurat wal jima'u jeung jima bainan nasi di antara jalma-jalma ta eta ka era nafsani. Wa imaniyun jeung ka era bangsa imani wa huwa jeung ari itu imaniyun ayyamna eta yen nyegah itu haya ka era min fi'lil al mu'mina ka jalma mukmin min fi'lil maksiati dina migawe ka maksiatan khaufan karena sieun minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala
hijinya duanya tadi. Tilu wasyukru jeung syukuran wa huwa as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri isanihi nyaeta muji ka anu masihan kasayan kalawan nyaritakeun kasayanana itu muhsin. Opat wasobru jeung sobar. Naon ari sobar teh tarkus syakwa ninggalkeun ngeluh min alimil balwa tina nyerina balai li ghairillahi kasalian ti Allah. Waruya 25 sareng diriwayatkeun naon annahu sanyana Kanjeng Nabi Muhammad qala eta parantos ngadawuh Kanjeng Nabi dzirwatul imani ari puncakna keimanan arba'u khilalin eta aya opat pirang-pirang sifat. As-sabru kahijina sabar lil hukmi kana katangtuan ti Allah, kana hukum ti Allah, keputusan ti Allah. Wal ridho jeung kaduana ridho bil qadari kana pamasti takdir. Wal ikhlasu jeung katiluna ikhlas ditawakkuli kana tawakal. Wal istislamu jeung kaopatna pasrah sumrah li Rabbi ka pangeran. Tah eta puncakna jalma nu geus iman ka saha ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobar siga sobar yang hareupan parentah ti Allah ayeuna puasa sobar, ngaji urang sobar, kersa teu kersa siap teu siap sing sobar da ngaji hukumna wajib kan ieu keputusan ngaos hukumna wajib, puasa hukumna wajib, salat hukumna wajib, sing sobar nyubadanan kana parentah ti saha ti Allah. Wal maqalatu sabi'ata asyarata anin nabi sallallahu alaihi eta katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ummahatu ari pirang-pirang dasar pokok atanapi indung umat pokok dasar ail usul arba'atun eta aya opat perkara. Namun wae opat teh hiji ummul adwiya pokokna pirang-pirang ubar, wa ummul adabi jeung pokokna pirang-pirang tata krama, wa ummul ibadati jeung indungna pokokna ibadah, wa ummul amani jeung pokokna cita-cita. Opat tuluy kumaha atuh jawabanana bentukna fa ummul adwiyati maka ari pokokna pirang-pirang ubar kilatul akli eta saeutikna barang dahar wa ummul adabi jeung ari pokona pirang-pirang tata krama adab-adaban akhlak kilatul kalami eta saeutikna ngomong wa ummul ibadati jeung ari pokona ibadah kilatul dunubi eta saeutikna pirang-pirang dosa wa ummul amani jeung ari pokokna meraih cita-cita as-sabru eta kasobaran. Jadi
Sobar itu salah satu sikap jang santri nu kudu ditanamkeun karena orang rek menjemput jeung meraih cita-cita. Tanpa sabar mah wah geus gurung gusuh, hoream, teu purun, teu gentar, teu kuat yang harapan cocoba seperti anjeun keur ngaji karena boga cita-cita hayang ngarti, maka mun teu sabar mah moal tuntas ngajina, moal beres ngajina. Wal maqalatu saminata asyarata jeung ari maqalah anu nomor ka 18. Qala eta parantos ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiro ari opat pirang-pirang jawahir. Wahia libasut tabi'ah, pakaian tabi'ah. Fi jismi bani Adam, madina jisimna bani Adam manusia maksudna. Yuzilu eta ngaleungitkeun itu arba'atu jawahiro. Punten. Ngaleungitkeun hakana arba'atu jawahiro, naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Minasifatil madmumati tina pirang-pirang sifat nu dicela. Berlian jawahir permata. Amma jawahiru anapun ari pirang-pirang jawahir fal aklu maka eta akal. Oh akal teh berlian permata pakaianana jalma mukmin. Wadinu jeung agama wal haya jeung kaera wal amalu sholihu jeung kaopatna amal anu soleh. Eta teh berlian wungkul jawahir wungkul ngan peda akal agama kaera jeung amal anu soleh eta bakal leungit di mana datang anu opat. Naon wae fal godobu maka ari ambek yuzilu eta ngaleungitkeun itu godob al akla kana fungsi akal. Ngaleungitkeun ta kana akal. Ruwiya diriwayatkeun ari akal teh kapan nurun fil qalbi ya'rifu bihi yuqrabu bihi al-haq wal batil. Di akal teh cahaya dina hate nu mana eta cahaya teh yuqrabu dikanyahokeun bihi ku itu nur atawa qalbi naon al-haq wal batil sehingga orang mengetahui mana nu benar mana nu salah. Qala ngadau Kangjeng Nabi ya Muawiyatu iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul iman. Hei Muawiyah iyyaka kudu sieun anjeun wal ghadaba sartana bendu. Nah geuningan fa innal ghadaba maka sanyana bendu ngambek yufsidul imana eta ngaruksakan keimanan kama yufsidus sibru al asala kama seperti perkara yufsidu nu ngaruksak naon as-sibru jadam. Ari jadam teh maksudna mah buah-buahan anu pahit, buah nu pahit. Naon asibru buah anu pahit al asala kana madu. Madu saalus-alus dicampurkeun jeung buah nu pahit menjadi goreng, jadi hancur. We maduna teh pahit teh mah aya. Wah. Tadinya dua wal hasadu jeung ari hasud. Naon ari hasud teh huwa tamani zawal nikmatil ghairi. Hasud teh berharap kanikmatan batur leungit pinah ka urang gitu. Kabungah batur teh hayang leungit supaya pinah ka urang. Atawa batur supaya teu meunang kabungah. Tak gitu, sakedeung di bakal loba nu ngahasudan. Yeuh menjelang
tahun. Yuzilu eta ngaleungitkeun adina kana sebagian agama. Adina kana agama. Iyaku maka kurusieun anjeun al hasada wal hasada kana gawe hasud. Naon sababna? Fa innal hasada maka sanyana hasud yaqulu eta ngadahar itu hasud al hasanati kana pirang-pirang kahadean kama takulun narul haqaba seperti ngadaharna seuneu kana suluh. Ngadurukna seuneu kana suluh takuluna ngaduruk. Akal berlian hancur lamun di barengan kunaon. Ayeuna agama tentu berlian jang urang sadayana, tapi rusak agama. Lain agamana nu rusak, tapi keyakinan diri urang beragamana. Urangna lain agama ari agama mah moal rusak masih ngalaku mau ge eta mah ti Allah jang urang. Ngan agama nu aya dina diri, nu dipegang ku diri, keyakinan diri, keimanan diri bakal rusak lamun hasud. Wa tama'u jeung katiluna tama yuzilu eta ngaleungitkeun itu tama al hayaa kana kaera. Tuh ai kaera teh sebagian dina iman, al haya'u minal iman. Lamun geus kurang kaerana nya geus kurang keimananana. Nah salah satu nu ngepek atana tina sababian ngaleungitna kaera teh toma. Wal ghibatu jeung kaopatna ghibah tuzilu eta ngaleungitkeun ghibah al amal sholihah kana amal anu soleh. Wal maqalat tustasi'ata syarata jeung ari maqalah nomor ka-18 anin nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad annahu sayaktosna Kangjeng Nabi qala parantosna dawuh Kangjeng Nabi arbaatun ari opat tingkah fil jannati di surga khairun eta leuwih hade minal jannati tibatan surga. Aya 4 sikap nu leuwih baik daripada surga. 4 sikap eta teh nganterkeun kana surga, tapi lamun dibandingkeun jeung surgana alus kana eta 4 perkara. Mana wae? Ye 4 sikap, 4 tingkah. Al-khuludu tegasna kahijina langgeng. Al-khuludu ari langgeng fil jannati di surga khairun eta leuwih hade minal jannati tibatan surga. Oh nya ngeunakeun cicing di surga saabadi. Naon margina ay itolatul iqamati fil jannati an amuli ahliha min wujudi nafsil jannati karena lila cicingna di surga eta anugrah jang penghuni surgana tiniman surga Allah karim. 2 wa khidmatul malaikati jeung kaduana ngaladena malaikat fil jannati di surga khairun eta leuwih hade minal jannati tibatan surgana. Naon geuningan maksudna kieu? Khidmat ka ahli-ahli surga. Khidmatul malaikat, khidmat ka ahli-ahli surga. Urang hayang anggur geus disadiakeun, begitu nikmatna cicing di surga. Sakumaha nu digambarkeun tina berbagai hadis tentang kenikmatan surga. Nah salah satuna nyaeta peran para malaikat anu mana nyayogikeun mempersiapkeun jang penghuni-penghuni surga. Sementara fakhidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifai ahli jannah. Khidmatna para malaikat eta nunduhkeun kana betapa tambahna derajat ahli surga.
diangkatna ahli surga. Tilu wajiwarul anbiya'i jeung jadi tatanggana pirang-pirang nabi fil jannati di surga khairun minal jannah eta leuwih hade tibatan surga. Allah karim. Ada surga mah makhluk Allah lin. Nah, surga mah makhluk Allah. Qala parantos ngadaus Allah taala wa husnul wa husnul teh wa hasuna ulaika rafiqa. Surah Al-Fath. Ya, inna fatana laka fathan mubinatan. Zalikal fadlu minallahi kafa billahi alima. Husnul ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi kafa billahi alima. Surah Quran ini pasti namanya Quran. Bakat bingung. Wa hasuna ulaika jeung ari pangalus-alusna para nabi naunana rafiqon ngabaturanana. Waridullahi jeung ari kariduan Allah taala fil jannati di surga. Opat berartinya opat. Jeung kariduan Allah di surga khairun minal jannah. Oh eta teh langkung sae tibatan surga. Kariduan Allah lebih baik daripada surga. Nah geuningan li anna ridwanallahi taala akbaru min jami'in ni'ami. Karena saknyana karidoan Allah eta leuwih badag tinimbang sakabeh pirang-pirang nikmat nugraha. Matak nu diteangan teh ridona Allah. Nu dipilarian teh ridona Allah. Wa arba'atun jeung ari opat perkara pat tingkah pinnari dina neraka sarun eta goreng leuwih goreng minan nari tibatan narakana. Ya deui tah nu tadi mah opat perkara leuwih hade daripada surga. Ya, ayeuna opat perkara eta naon onnya ji itu siga keur main UFC mana wae al khuludu kahijina langgeng pinnari dina neraka sarun eta leuwih goreng minan nari tibatan neraka. Cicing dina neraka leuwih langgeng dina neraka leuwih hina dari punten leuwih goreng daripada neraka. Dua wa taubihul malaikati ngawawelehna malaikat al kufaro kajama anu kafir finnari dina neraka sarun eta leuwih goreng minan nari tibatan narakana. Wajiwaru syaitani jeung ari jadi tatanggana setan natanggaanana setan. Finnari dina neraka sarun eta leuwih goreng minan nari tibatan narakana. Wa ghadabullahi jeung ari babenduna Allah taala finnari dina neraka sarun minan nar eta leuwih goreng daripada neraka. Wal maqalatul isruna jeung ari maqalah anu nomor ka 20 an ba'dil hukama'i katampi tisapalina ahli hukama hina su'ila dina waktos ditaros hukama kaifa eta kumaha anta ari tingkah anjeun. Faqala maka ngawal itu ba'dul hukama ana ari kuring
ma'al maula eta sartana Allah pangeran kuring nu ngurus kana urusan kuring Allah. Alal muwafaqati bain tepan kana ngakuran kana pirang-pirang perintah Allah di awamiri wa ma'an nafsi jeung sartana hawa nafsu alal mukhalafati kana nyulayaan wa ma'a khalqi jeung sartana makhluk ala nasihati kana nasihatan wa ma'an dunya jeung sartana dunya ala darurati sartana kamadaratan wal maqalatul hadiyatu wal isna jeung ari maqalah nomor ka-21 ikhtaro parantos milih sabadul hukama sapalihna pirang-pirang hukama arba'a kalimatin kana opat pirang-pirang jumlah ay arba'a jumalin tegesna kana opat pirang-pirang jumlah min arba'ati kutubin tina opat pirang-pirang kitab samawiyatin nu bangsa samawiyah. Mana wae opat kitab teh Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Minat Taurati buktina tina kitab Taurat man sahajalma na kitab Taurat radiya nurido si jalma bima kana perkara alto tamasihan hukana itu mah saha Allahu Gusti Allah Ta'ala minar rizqi istaraha maka tenang itu si jalma di dunia wal akhirah di dunia jeung di akhirat jalma anu ridho kana pamasihan ti Allah maka jalma eta jalma nu tenang dunia jeung akhirat. Artina selalu menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang nah Gusti geuningan bati teh mun sakieu ulah nah mun daripada sama sekali gitu liat. Daripada teh menang sama sekali peda dagang biasana menang 100.000 enak menang 25.000. Nah berarti ngeluh kapan? Gusti nah dengan salit tali teh Gusti mah kitu ka gitu meni tega. Cek Gusti kumaha abi we gitu. Mah urang atuh ngatur begitu. Urang nu ngarejekian tapi lamun alhamdulillah adi nikmati we. Lain teu apaleun pangeran capek apaleun Gusti teh urang ngaji tunuh, apaleun pangeran teh jalma bapak urang gawe capek. Apaleun inung urang gawe capek apal lain teu apal kacida Allah langkung kuningnya tapi ketika orang menikmati nah eta zaman pang bahagia-bahagiana di dunia pang bahagia-bahagia di dunia menikmati takdir nu dipasikeun ku Allah dan di dieu mun urang jalana nikmati. Wa minal Injil jeung tina kitab Injil man sahajalma hadama anu ngaruntukeun si jalma asyahwata kana syahwat nu ngahancurkeun nu ngaruntuhkeun azza tah gagah si jalma fid dunya di dunia wal akhirati jeung di akhirat jalma nu mampu ngalawan hawa nafsu jalma nu mampu ngaruksak kana nafsuna ngahindar tina nafsuna eta jalma nu kuat rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar naon ya eta jihadun nafsi ngalawanan hawa nafsu paling berat paling besar paling hoream mata musuh terbesar bagi kita adalah diri kita sendiri. Maksud diri kita sendiri teh nu aya dina diri hawa nafsu itu musuh terbesar jang urang sadayana. Nu aya dina diri urang nyalira. Wa minaz zaburi jeung dina kitab Zabur man saha jalma tafarroda
anu nyorangan si jalma anin nasi ti jalma-jalma najah maka salamet si jalma fid dunya wal akhirah. Wa minal furqani jeung tina Al-Qur'an man hafidhul lisana salima fid dunya wal akhirah man sahajalma hafidhul ngaraksa siman al-lisana kana lisan ngaraksa kumaha mimma la faidata fihi wa mimma la yu'tada bihi nu faedahna nu manfaatna salima ta salamat siman fid dunya di dunia wal akhirati jeung di akhirat. Ruwiya diriwayatkeun naon annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad ahabul a'mali ila Allah ta'ala hifdzul lisan. Ahabul a'mal ari pandipika cintana tina pirang-pirang amal ilallahi mungguh Allah ta'ala hifdzul lisani eta ngajaga lisan. Rawahul Baihaqi wa ruwiya sareng diriwayatkeun naon annahu sanyatosna Kangjeng Nabi Muhammad qala rantos ngadau Kangjeng Nabi al afiyatu ari kasalametan asyaratu ajzain eta 10 pirang-pirang juz tis'atun ari anu salapan pisumti eta dina cicing wal asyiru jeung ari anu kasapuluhna fil uzlati eta dina uzlah ngajauhan anin nasi tina godaan jalma ti jalma-jalma aya uzlah nihayah aya uzlah bidayah aya jalma teh bidayah nihayah aya jalma nu campur gaul jeung batur tapi teu kababawa ku batur ngahiji jeung nu mabok ngahiji jeung nu judi tapi teu kabawa mabok jeung teu kabawa judi aya deui jalma teh ngahindar we karena sieun kabawakeun bedanya atuh kumajang orang sakira mampu ngalawanan jeung ngadakwahan jeung ngajakna sok babarengan sakira teu mampu mending keneh menghindar daripada ngadon kabawakeun tinggal eta pilihanna mah ayeuna aranjeun babarengan jeung zaman nu ngalakukeun goreng ya sok ngalakukeun goreng nu ngalakukeun tanda kutip doraka maksiat ka Allah maka urang sikapna teh dua rek babarengan jeung maranehanana bari urang kuat karena boga target rek ngajak sok ngan lamun sakira-kira urang teu kuat ngadon urang nu kaajak mending keneh ngajauhan daripada nu geus puguh urang bener jadi naon salah itu saleuheung jadi tina salah jadi naon bener ieu mah urang bener jadi naon salah cilaka. Wal maqalatu saniyatu wal isruna an Umar radhiyallahu anhu amin. Wallahi demi Allah ma batul itu teu pati-pati nibageun balai kuring. Teu pati-pati nibageun balai kuring. Dibaliatin kalawan balai illa wa kana kajaba bukti. Lillahi eta tetepikeun Allah alaya ka kuring piha dina itu baliyah arbauni amin ari opat pirang-pirang kanikmatan teu pati-pati balai ditibakeun ku Allah ka urang sadayana kajaba aya hikmahna yakin aya pelajaranna mana wae awaluha idlam takun fi dini ai nomor kahijina idlam takun kana teu bukti itu baliyah fi dini eta dina agama kuring
Wasani jeung ari kaliwana idlam takun karna teu bukti itu baliyah aqdoma eta leuwih badag minha tinimang baliyah. Wasalisu jeung ari katiluna idlam takun karna teu bukti baliyah muhramar ridho eta nu dihalangan karidoan biha kalawan baliyah. Warabi'u jeung ari nomor kaopatna anisanyana kuring arju eta ngarep-ngarep kuring as-sawaba kana ganjaran alaiha karena itu baliyah. Wal maqalatu salisatu wal isruna jeung ari maqalah nu nomor 23 an Abdillah ibnil Mubarak katam binti Abdillah ibnil Mubarak radhiyallahu anhu amin annahu sayaqtosna Abdillah ibnil Mubarak qala parantos nandika Abdillah ibnil Mubarak anna rajulan sanyana hiji lalaki hakiman anu bijaksana jam'a al-ahadisah jam al-ahadisah eta ngumpulkeun kana pirang-pirang hadis. Aya hiji pamega nu bijaksana ngumpulkeun kana hadis. Fahtaro teras milih itu rajul min hadina ahadis arba'ina alfan kana 40.000 hadis dipilih tak 40.000 hadis terus ngumpulkeun teh. Tos terkumpul 40.000 hadis sumah taro teras milih itu rajul min hatina itu arba'ata alafin kana 4.000 hadis. Tos dipilih mencek disortir gitunya dipilih deui tina 40.000 dipilih jadi sabaraha 4.000 tina 4.000 teh dipilih deui wae sumah taro teras milih rajul min hatina ahadis arba'ami'atin kana 400 hadis milih deui ta 400 hadis tos 400 hadis sumah taro teras milih si rajul min hatina arba'ami'atin arba'ina kana 40 hadis sumah taro tuluy milih deui itu rajul min hatina 40 hadis arba'a kalimatin ay arba'a jumalin kana 4 pirang-pirang jumlah atanapi kalimat minal ahadisi tina pirang-pirang hadis mana wae hiji tina ieu teh tina 40.000 hadis berarti kesimpulanna anjeunna ngambil kesimpulan keputusan kana 4 kalimat mana wae ihdahuna ari anu kahijina tina itu arba'a kalimat atanapi arba'a jumalin la naon teh la tastaqim eta ulah percaya anjeun bi imroatin ka awewe ala kulli halin dina saban-saban tingkah duh balabuda li rajuli minal ghirati balika lalaki kudu boga rasa curiga maksud ti dieu teh salaki pamajikan salaki ulah percaya mutlak ka awewe ka pamajikan anger salaki teh kudu aya curiga boga rasa cemburu di mana pamajikan urang babarengan jeung lalaki nu sejen lain mahramna ulah begitu percaya mutlak ka awewe ieu setan mah da paur atuh nafsu oge paur boro-boro kitu ceuk kamari disebutkeun ulah waka jauh-jauh ayeuna ku babarengan tina cimol oge bisa jadi cinta tina cimol sakitu make Aida mana ya Aida jadi cinta hiji dua
wasaniyatu jeung ari nu kaduana la tagtaronna eta ulah katipu sanyana anjeun la tagtaronna ulah katipu sanyana anjeun bil maliku harta. Ade ieu teh rangkuman resume tina 40.000 naon hadis. Wasali satu jeung anu nomor katilna la tahmil ulah ngasukeun anjeun ulah mamawa kana beuteung ulah ngasukeun anjeun maidataka kana jero beuteung anjeun ma kana perkara latutiku nu teu kuateun itu maidat hu kana ma ulah sagala diasupkeun maksudnya geus puguh geus eungap ayeuna we diwabaskeun ulah. Nah geuningan aslukul lidain ari pokokna saban-saban panyakit al barodah tu eta seubeuh teuing. Tahomah naon ai tahomah teh idkhulu ta'am ala ta'am ngasukeun hakareun kana hakareun babaskeun kana jero beuteung la ilaha illallah. Lapar, haus, atau kesurupan. Eta. Wa rabi'atu jeung ari kaopatna la tajma'u eta ulah ngumpulkeun si jama minal ilmi tina ilmu makana perkara layan paun teu manfaat itu maka ka anjeun ulah sok ngumpul-ngumpulkeun ilmu nu eueuh manfaatna. Kali teh ulah ngumpul-ngumpul jeung fokus kana ilmu nu kurang manfaatna. Mana anu jarang dipake lah gitu. Ilmu nu jarang dipake seperti jalma ngumpul-ngumpul karena ilmu kekuatan naon lah. Kan jarang dipake eta mah. Mending kene ngumpulkeun ilmu bab salat, ilmu bab zakat, ilmu bab puasa, ilmu kehidupan sapopoe eta bakal loba kapake jeung manfaatna. Lain teh mah loba ngumpul-ngumpulkeun ilmu hayang kuat di kadek. Teu eueuh nu ngadeknya tanahaeunana teu. Ari ilmu nu dipake sapopoe teu diteangan, ari ilmu nu jarang dipake kurang diteangan. Lain ulah pek cukup jang apal, cukup nyaho. Ngan kurang dipikirkeun aya nu leuwih penting diteangan kurang. Mun kadeung ngaji, mana ngaji kadugalan, ari ngaji ilmu agama mumual. Lain ulah pek ngan kudu bener-bener berimbang. Bahkan anger ku diutamakeun kana ilmu anu menopang kana kehidupan sehari-hari. Manfaatna leuwih loba. Hade teh. Manfaatna leuwih naon? Leuwih loba. Jadi ibarat kieu mun ente teh. Naon? Mun meuli baju alusna meuli baju anu bakal minang dipake. Jadi kieu meuli baju teh siga ririwa. Atuh jarang dipake nah ngahamur-hamur duit. Mun meuli kendaraan anu bakal loba kapakena. Aura marek meuli mobil, da loba kapakena. Si eta mau mobil teu boga, motor teu boga, dar meuli toronton meuli naon setung. Teu kepanjang aspal we wungkul. Lain ulah meuli setung teh pek wae da eta jadi pake. Komo jang usaha jang kasab. Ngan aya menjang urang mah usaha dina jalan henteu. Usaha dina bidangna lain ari nu dibeulina kendaraan teh ngadon nya maneh rek ka Masjid Agung hayeun mau setung lila atuh nepi na oge lain ulah hadi teh lain ulah da urang di dinya lain di dinya usahana kitu tah lain di dinya urang jalan urang teh berarti pikirkeun ulah sok ngumpul-ngumpulkeun kana ilmu nu kurang manfaatna ngaji ayo mending kene ngaji an dipake kurang sapopoe ditanyakeun kurang sapopoe ngaji bab rumah tangga penting lain ulah ngaji nu lain mangga da aya ilmu
ngan ulah nepikeun karek eta difokuskeun habis-habisan ari kana ilmu nu kurang dipake sapoe jeung kehidupan sapoe dina ibadah kurang teu diperhatikeun eta. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna du'aan jami'an geus tarungkul kabeh udang deui. Sakira Muhtar Al-Qarni Allahu Akbar tos dugi ka mana aceuk? Sakira tos dugi ka mana? Tos ngimpen naon wae? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbin